rasa siap mudik. Habis ya. Alhamdulillah kalau sudah habis ya, kalau saya tawain berkah euy, ketika diteng-tengkeun ieu mah. Abing, kacau we motor aing ka olo, jangkung teuing aing ripuh teh. Mun arek mah hade mah ku aing lah, digadekeun wae bisi butuh. Ek digadekeun sakumaha motor naon gitu. Motor naon kumaha mang tah, motor tarabas aing lah, aing ripuh kana mah. Teu sanggup aing motor kitu mah, sok wae kurang gadekeun. Eta motor gorobas kala ek digadekeun naon nu dirasa. Geus enak nu kitu hipu. Gadekeun wae ya aing mah ya 200 ge bae, aing mah ku aing kagadekeun lah, 200 we. 200. Heeh, bae aing mah lah. Ku aing tadi gadekeun we malila 12 jam paling ge. Duh, Aing aing tebus deui. aya kita kitu. Keur butuh soalnya butuh duit. Enggak wayahna. Aing keur live ngaganggu wae ongko. Tah, atuh ada permundang tina live meureun kalian. Hasil ho. Aji hasil euy. Yo, Ji. 2, 2 Tilu. 3 4, 3. 200-nya. Heeh. Siap atuh nuhunnya. Malila Siap. 12 jam paling genan. Heeh, siap. Siap, hayu. Yo. Agak ada KRX 200.000. Wah, ku aing gadekeun deui lah. Juara euy. Enak bener euy. Hipu. Aduh, heuda adu umur. Ngalakui. Cah, mantap aing. Untung euy. Untung emang ada gadekeun motor aing. Lumayan euy. Ayeuna mah da digadeng geus motor boga aing da keur live. Diuk deui aing keur ngake motor mah. Kayak di motor orang aya di dieu euy. Tas. Mang. Ieu motor orang aya di dieu euy, sanu mah motor? Bieu aya nu ka dieu ngagadekeun motor ka uing ya geus digadekeun. Emang ieu motor sorangan gitu? Iya, mah itu motor urang, Mang. Lah, pada kudu ngadekeun mah adang lain. Heeh. Lah aing mah teh nyaho sugan maling motor sorangan. Ka aing ngagade can 200.000 nya kok aing digadekeun bae. Iya, Mang. Geus bugi motor urangnya. Wayahna mah rek dibawa, da bieu mah adang mah lagi kinjem hungkul. Daripada masalah bisa jadi panjang, kalunya ka Mang gitu. Aduh, aing. Nah anu dirasa si adangnya. Ngadon nginjem duit bae ka aing teh mentang nginjem lagi bari lagi alasan ngagade motor. Harus euy we jamai. Sidik, kenan pieu. Ya cil euy urang teh ke bararingung cil euy. Bingung kenain mang. Curhat atuh ka urang. Iya ya cil euy, urang teh keur bingung. Yang jama ulun daekeun cil euy. Tah ngabudakeun balong. Ieu balong teh dijual kayak nu meuli cil euy. Kira ku undaikeun mang sidik. Kenai ku urang atuh. Pos budul wae cil maneh. Naon kikieuan maneh? Ngarti meureun. Sok we ku urang ke dibedahkeun ieu mah. Lah, maneh mah can ge acan geus kana duit wae da. Tuh atuh yeung burungna. Buatnya, da urang di tungguan euy dibedahkeun. Oke. Tah, ieu duitna kop. Geus keun ieu mah dibedahkeun ku urang. Oh, sok teh cil bedahkeun. Emang sidik ke mana? Kalau ngambil rokok jeung maneh pan. Oh, Jeung kopi na mah. Jeung kopi. kopi jeung roti deui. Oh, siap. Pokoknya mun datang aing geus anggeus oh. Oke. Cil. Mana eta rokok jeung kopi? Oh, ya aduh baru aing mana eta nanaonan cil. Pan ku aing sedang ngabudakeun. Deuleu ieu ku aing teh dibedahkeun eta deuleu. Cicing we atuh tungguan. Heuh atuh cil, moal saat-saat pake nu kitu mah. Maksud aing cil, bulu ngabudakeun. Ing aing maneh goblok. Cil. Hajat goblok. Alah, atuh mabok lauk aing. Aing nu meuli. Acil sia goblok. Mang hampura mang. Aing ngatiris lah. Hampura dah. Ongkos teh sabaraha mang ka Bandung? 50.000 Neng. Wah bener 50.000. Buru atuh. Jek, dua burit. Sekadang atuh supir teh gede adat nih. 50.000 nya, 50.000 nya heula. Kana sudah. Nah bayarnya bangke aja, atuh geus tepi.
40.000 anu naik nasa kebon sa RT Saurang atuh 50.000 mana sa pira kulobaan kieu meureun kaki malayar deui ya. ini Naon diturunkan? ini maksudnya kumaha ongkos 40.000 ayo nu naik sa RT Kan tadi cek mang 50.000 ke Bandung. Ya udah 50.000 banyakan. Ih, aing boga kenek da tupungkang bengkeng san geuwat. Ah, aing murid manten ieu mah. oh iya ongkosan 50.000 teh kabehan cina Sing balik atuh bilang, aduh, aing mah kuas teh sakola pisan boga kenek da tupungkang bengkeng pisan. Buk we gondrong, si benar. nah jadi kamu kain saya teman noyak Bisa teh menahan teh. iya apa mah iya lain cara kain ya mana mabok yo Tunggu ngelayangan. Cal. Ayo cal. Budik! Nanaon dirasa sia budik? Nanaon sia budik? Sorry aing keur udah ngelayangan. Kau sana di imah eta mah. Sia kunyuk. Nanaon dirasa? Cakir di dieu keneh. Hampura tadi. Aing kalau kemenang teu menang hilang layangan lagi kena. Wah, sia kunyuk nanaon dirasa aing keur ngurek. Jadi apa barelok? Usah hampura pisan aing masalah pura aing mah. Coba aing nyonggol ke jasa. Wah, najis aing mah aku kudu ngajongklok di mana? Sepatu aing. Moal karunya Aing aing. lah.